Bisa. Beres. Kenapa? Yes. Dengan ngomong mah. Mana do mana sih teh? Lo. Mana? Bu. Wah, kalau mana? Mana sih Caput? Itu sih. Tuh. Boleh lah. Kudoting lah. Mana we? Tah yang tuh kue. Hah? Press. Ya lah pokoknya mah Fresh. kue kota we teh kue di luar negara cenah. Nah, anjing baca karan kieu. Pan konsepnya gitu cenah ieu teh cek si Resti oge. Abstrak. Heeh. Gara asaan. Nya. Lihat, Ieu ieu teh. ngaladana we. Tahu lihat pisan banget. Wah, karet ieu teh. Fresh ieu teh. Kadaharan mana ieu? Di Jerman cenah. Eta Anjir. Nikah sakit gitu nah. Fresh. Katipu orang balik demi Allah lagi. Berarti mana ini kurang ieu? Lain nipu. Aing tak. Berbagi we kau baturan. Berbagi naon berbagi katipu. Sumbenan mana ka dieu? Balik betengan di kajoan ketingali mana ke dia. Ada orang disebut mana gitu. Domba, sapi, sirsa. Sisa di angon. Jadi angon atuh eta di angon mah meureun kareueun ke dina tanggal kumaha? Aep apun. Naon? Doma Itu. di angon Heeh. da hirup. Bisi ka mana karep. Heeh. Sapi di angon da anger sarua hirup. Bisi kanu jauh. Ai sirsa ka jedog di dinya kumaha ngangona. Lamun eueuh teh teh anu madong. Sapi tilu leutik ieu gede. Da barabar. Ai sirsa. Eta mah mandiri. Dahar Mong lain gitu konsepna. si ieu mah si sirsak mah teu pernah nangeukeun urang sakali-kali acan teu leutik teh pikeun ka gede manehna cicing sorangan dahar sorangan anu sorangan bener gede mandiri tak urang salih sama sirsak. Oh. Lain gitu lain. Aing mah geus katipu. Geus panggih jeung mana aing mah. Sineng Ica ngamek. Teng tan eueuh. Aku kita ulah teh curhat ka maneh. Urang teh ku si Ica diamekan. Alhamdulillah. Ya astagfirullah. Astagfirullah. Ku Sineng Intan diamekan. Kan saha? Itu apa? Halo. Saha? Matakan hirup teh tong di kebon wae. Kali-kali ameng ka kota. Yeuh, dewek teh boga kabogoh. Mana orang kota? Apa nu kieu? Nyaho irung. Nah, Bintang. nyungcung. Ieu. Teu kitu oge. Dasarnya Pinocchio. Kita orang teh bahkan dirinya mah kawena orang lah. Wah, Salut lah pokoknya nama orang. Ka orang mana ya?
Mana emang sok cara beja-beja dan nonton set. Iya curang. Seset. Geus baraha tahun ngajomblo? 25. 25 tahun ngajomblo. 25 tahun. Lu pan urang mah Karunya maneh. urang mah jeung doma di dieu poe. Palingan domba tina 2 jadi 10 teh. Kumaneh? Maneh? Heuh kumaneh? Astagfirullahaladzim baru kumaneh rumah urang reuneuh cerit. Heuh kumaneh? Kumaneh? Lain ku urang kumaneh? Kumaneh? Kumaneh lain ku urang lain. Urang mah dataran ngurus domba. Maneh ngurus domba lagi jadi kumaneh reuneuhna. Kumaneh? Kumaneh lain ku urang. Sok. Lain ku urang? Lain ku urang pan cek maneh. Lain ku urang tapi kumaneh. Domba reuneuh teh lain ku urang kumaneh bener teh kitu. Heeh, kumaneh lain ku urang. Oke mah jeung sapi nya. Wah, itu. Tapi urang jarang reuneuh euy. Domba di Paraban kusaha sok? Urang, Di Manian? urang. Reuneuh? Maneh pan? Lain ku maneh. Ku urang kitu. Nuhun, cerit. Urang mah nyangke mah maksudna tong domba hungkul. Sakalian itu jeung sapi. Lain kitu. Tah belah ditu mah meri tuh. Engke urang kemalah ke urang bagi-bagi selamanya. Lain kitu lain. Pan cek maneh dieu. Heeh, Domba teh di Paraban ku maneh. urang. Heuh ku maneh. Domba di Paraban. Urang. Di Manian. Urang. Reuneuh? Kumaneh, Pak? Jawab dan tong ku maneh atuh. Saha? Ku urang gitu. Alhamdulillah tuh nuhun ari kitu mah ya. Kumaha sih? Heuh pokona mah engke diakadkeun ku urang lah arek jeung nu mana. Salah teh sih. Teu salah da. Tah terus kumaha masalah si bule teh? Kurang minta solusi. Sok tenang ku urang berarti. Jadi cari tanah teh kieu. Oh, heeh. Encan. Kieu tanya. Tah kitu kumaha? Nah, berarti balik we Jung. Balik. Heeh. Beres pan solusina mah. Bieu Kumaha? Asa nyari beuteung teh euy. ribet teh. Heeh. Beuda beuteung urang kampung meureun teu cocok jeung kadaharan orang kota mah. Heeh meureun nya. Heeh. Bah mana pacilingan urang genah? Sok nya beak nya. Banget gitu sosokan goblok kabogo. Stuck. Anjir parum lu ieu euy. Hah?